Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa sesarangan deui sok sanos mung dicomantara ngalagungan channel Lonok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngawitan dongeng anu enggal nyaetana ilmu pelet dina dinten ayeuna teh bagian anu kahijina. Mudah-mudahan waena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana nya. Atau begitu seperti yang kolong dengan waktu semangga orang dilajengkeun wae dongeng sunah teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina HP-na sewang-sewangan tong hilap di subrek. Hehehe. Para mitra kaum dangu sadayana kakocapkeun di desa Ruyuk, desa anu subur makmur. Di desa Ruyuk aya hiji juragan anu ngaran Haji Uri, pamajikanana anu ngaran Bu Iim, boga anak anu ngaranna Neng Salwa. Neng Salwa anu sok sabiasana maneh nama santren ngan kulantaran geus tila masantrena jadi Neng Salwa oge kasebutkeun geus dewasa. Neng Salwa oge masantren aya 8 tahun. Nah harita geus eureun jadi sapopoena Neng Salwa teh nyaetana sok ngawuruk ngaji we mantuan ustad anu aya di lembur. Neng Salwa kasebutkeun wanoja anu panggeulisna we sebutkeun ke Mang Desa meureun di dinya mah. Eueuh nu mapakan kana kageulisan Neng Salwa. Saperti barudak ojeg anu sering we arulin ka dinya. Sabab Neng Salwa teh sanajan manehanana kaluaran pasantren tapi tetela henteu judes, henteu itu jeung ieu na ramah senyum kasing saha wae. Kan wawuh oge anu teu wawuh geus puguh. Barudak-barudak oge anu sering ngagemrung bubuhan di dinya teh kasebutkeun Haji Uri teh. Aya warung di imah Haji Uri teh warung anu gede tempat panongkrongan barudak-barudak we di kampung eta mah. Beurang peuting teh barudak nongkrong di dinya. Disadiakeun catur. Oge permainan-permainan nu lain ngan ulah teh cenah judi we cek Haji Uri. Sok cenah gawe diarulin mah beurang peuting oge dibebaskeun. Malah Haji Uri oge harita boga motor aya kana saopat-opatna anu sok dipararake ku barudak di dinya. Maksudna dipake ngojek di kampung mah mau dipake ulin, pake ngojek we motor teh saopat-opat. Setorna eta motor teh cenah sapoena teh aya anu 70, aya anu 60 cenah teu tarik ieu setorna teh. Aya oge cenah anu 50. Kumaha bebeunanganna we ngan pada batas sakitu lamun meunang mah nya. Di eta kampung teh aya hiji sesepuh anu ngaranna Bah Somad. Bah Somad anu kasohor kamana-mana. Hiji dukun anu tukang ngubaran itu jeung ieu. Loba tiu saban kota oge nu datang ka dinya Bah Somad. Anyar-anyar keneh Bah Somad kadatangan tamu cenah ti nu jauh. Anya kitu teh Bah Somad. Kana naon wae oge ditarima. Kajeun teuing ceuk paribasana. Maehan batur ge ditarima Bah Somad. Nu penting mah duitna we leubeut cenah kitu. Ari Bah Somad lain ustad lain kiai, matak disebut dukun we di dinya. Bukan ngartieun duga henteu kana agama mah da geus teu katingali manehna ka masjid, geus teu katingali salatna, geus teu katingali. Tapi sakabeh urang kampung di dinya hiji oge anu daekeun ngahura biru ka Bah Somad teh da geus jelas pangartina. Aya heula oge urang kampung dinya anu ngarasa kaganggu loba tengah peuting oge sok aya nu tinggulinang we dararatang ka Haji Somad. Bari jeung mawa motor anu digaleber-geber harita. Nya dicarek ke urang warga dinya teh. Anu datangna Haji Somad, bekakeun nyari beuteung sararea anu nyaret.
tidinya tidaykeun deui warga teh kajenting ganeng kajenting kumaha oge jongjon we hari-hari siga nu teu kadenge padahal mah ku sieun we ku Haji Sopu Pasoman. Haji Uri jeung Bu Iim anu boga warung gede di dinya kasebutkeun warung kolontongan jeung warung dahareun we. Loba jalma warga-warga urang dinya nu nitipkeun dahareun, nitipkeun gogorengan, nu nitipkeun kerupuk jeung sajabana we yang kahirupan sapopoena. Ari Haji Uri kasebutkeun kasohor sanajan haji oge bager nakerana nurun kana jadi anakna Neng Salwa nu sarua bager. Dina hiji waktu Neng Salwa harita nu kakarak balik di pasar tumpak ojekna nyaeta ojek nu jadi bapana sanajan ojek motor nu jadi bapana kita tetep we. Neng Salwa masuk mayar karunya batur terek ojek dan neangan duit lain gratis. Nu pas di ojek teh nyaeta Yanto tukang ojekna. Yanto harita nu ngadagoan we di pasar teh anu jadi dununganana sekaligus meureunnan penumpangna tak kajian dunungan oge anger sok mayar boh. Haji Uri bonaon titah nganterkeun mah anger we mayar gitu teu gratis kajenting motor manehna. Eta kabageuranan Haji Uri teh keluarga. Neng Salwa anu rebo kebabawaan anu ti pasar padi jauh tidinya. Namun kadang ojek sok bayar 10.000. Sadajan deukeut oge da sok aturan kitu zaman ayeuna mah tapi zaman ayeuna lain zaman baheula. Pok Neng Salwa harita ngomong ka Yanto. Mang Yanto. Mohon non. Neng. Punten Mang nyanakeun ieu di jero tuh Mang. Di caket tukang buah ngira abi tadi 1.000 pisan. Mohon. Harita Yanto anu lumpat. Saterusna Yanto geus balik deui bari mawa keresek beureum harita. Anu ieu Neng? Mohon. Tempe teh sareng tahu duh tadi teh hilap gua 1.000 sana silap. Naon deui atuh ieu? Hantos emang. Teu ieu teu heureun teh nya. Moal Neng, geus disimpen di dieu we da ai motor metik masuk gampil gitu. Mohon atuh. Abade uyaeuna. Mang. Harita Neng Salwa naik kana motor seperti biasa we da make jilbab teh Neng Salwa nyangigir harita. Neng Salwa harita langsung we dibawa ku Yanto balik ka imahna teu sabaraha jauh. Di pasar Neng Salwa anu geus jadi kacapangan anakna Haji Uri anu geulis rancunit anu eueuh nu ngelehkeun we sadesa eta mah. Antukna Yanto geus nepi deui harita ka imahna. Sanggeus Yanto nepi ka hareupeun warung, Yanto ge mantuan nurunkeun harita. Cereng dibayar ku Neng Salwa. Yanto ge narima we da geus biasana. Lain sakali dua kali dina ieu oge tetep sok disesep-sesep. Da pokna teh cenah Mang Yanto teh kan gawe, cenah neangan duit, mah biar gratis gitu. Sanajan keluarga nu beunghar tetep pager we, ngarti kanu miskin. Anu aya di dinya teh harita aya Noe jeung Deri. Keur ngarobrol we. Haji Uri anu kaluar harita mau minyak tanah dina jaliken, rek disimpen di piluaran da kakara buka isu-isu. Atuh ngojek maneh Noy. Arek mah eta ji engke kasagedeung deui. Maneh daerah arek di sarua. Nya tuh rek ngojek atuh mah teu ngojek mah rek naon atuh. Dengan kasir ge da mah laku. Cek Deri sok sangeunahna ari ngomong teh. Sia mah ari diajak ngomong teh lah. Nya teu da paji nya dari dengan kasir mah laku mending keneh ngojek we pugu-pugu menang duit saperak-perakeun meureunan. Aya meureun jang udud-ududeun pan. Halus kata pemikiran maneh halus. Motorna can dikaluarkeun atuh. Kewe tenang we. Kakara ge atuh jam 7 jam setengah 8 tuh. Jam 8 kakara muru mobil eta. Muru mobil ti kota. Elep jeung bus. Nyak mamaneh we atuh lah. Bantuan ieu Noy. Bantuan kumaha ieu yeuh. Pama ke minyak tak kadinya simpen dah kana jalikeunkeun eta. Nu ieu nya tan we tah sok. Haji. Noy. Penting cenanya aya nu ieu cenah naon? Ya nu naon sing bener aya ngomong teh. Cari penting cenah aya loba jalma nu kadarinya cenah sabar malam Jumat cenah dengan. Kadinya teh ka mana kadinya teh? Ka Basoman ya ka mana deui atuh tah kitu atuh ngomong teh ka Basoman kitu jadi.
dewek teu nanyakeun deui emang kunaon kitu lamun aya nu kadarinya lain cenah pernah aya nu nganyahokeun bejana cenah di imahna Basoman teh sok aya kuntilanak cenah. Astagfirullahaladzim, aing ngomong teh sok ka mana wae maneh teh noy bisi kadenge ku batur lina naon pajarkeun nya pajarkeun kitu kieu sing dina nyana ge teu kudu diomongkeun. Kadenge kudu teu rumasa mah jadi masalah engkena. Maneh teh noy sok sagala wae diomongkeun. Da nyana der atuh kumaha deui atuh. Naon kitu naon. Si Anto mah katinggalieun wae maneh mandeon. Aya naon atuh teh. We ngadenge. Barudak tadi di pos ada renge teh cenah di peuting cenah di mana Basoman teh katingali cenah aya yeuh aya nu ngebelegedeg cenah bodas kuntilanak cenah nyebut nama teuing walau alam kuntilanak lain nama. Bisa katempo gitu teuing barudak kan balik nganterkeun ngojek cenah pas ngaliwat pan kadinya ngaliwatna ka di mana Basoman Aipek teh cenah ngebelegedeg eta mah cenah dina paloba pantona Basoman kan eta pantona hararium teh geuning aya tangkal naon teh tangkal asem naon nya didinya ngebelegedeg we cenah bodas rarea harita barang ngadenge kawas kitu teh omongan noe marelong ka noe oi sia mah di ngomong teh anjir bener teh teh ya urang oge teu nyaho kabenerangan barudak ngararomong duka bener duka henteu mah tanyakeun ka barudak urang pan ngadenge hungkul lain urang nu nempopan noe harita rada amek lantaran Yanto anu nada teu percaya geus lesok ngomongkeun anu can puguh yeuh bisi jadi piomongeun kena Haji Uri aya naon gitu barudak kitu meni rame-rame teuing tadi teh cek Iim pamajikan Haji Uri iya puguh Haji penting can aya jurig cek Yanto jurig di mana ai maneh ka kada saumur umur ngandenge aya jurig gitu denge teh di mana teh teuing si noe tadi mana cenah itu cenah Bu Haji dina hareupeun imahna Basoman geuningan dina hanapeun tangkal ieu asem saha nu ngomong teh barudak si Sarip di pangkalan tadi ngararobrol kitu cenah pan peuting teh terus nganterkeun langanan cenah urang ditu urang girang pas ngaliwat teh jam sabaraha jam 10 kitu ada ngadaguan mobil nu ti kota peuting kan terakhir Bebek cenah aya ieu. Nya heuh lah aya. Naon ngaranna teh? Pocong naon? Aduh kai pocong mah. Astagfirullahaladzim, nyereskeun naon atuh Mang? Ieu Neng pugua. Geus teu kudu diomongkeun lah. Itu kan ngaran ojek kan itu tuh, keluarkan motorna noy. Hareureun di jero tuh lah. Jika lembaran motor teh tong disimpen di dieu lah, hareureun yo. Emang teh naon kitu Pak Haji? Harus panti pada toge titah dibawa, eta si Anto geuning dibawa. Daripada di dieu sok hareureun kalah mah para ruguh geuningan motor rek tarik duk dia lah. Leuh mun hiji da loba 4 dadik duk padahan. Bawa isukan mah nya. Nyakeun baya tuh. Entukna harita Yanto, Noe jeung Deri jep ngararomong. Noe jeung Deri mah harita ngaluarkeun motor. Ai Sarip kemana can ka dieu geuningan? Teuing Bobi Sarip teh. Si Sarip masuk berang wae kadang-kadang sore budak teh balik kita ngojek teh. Mun puguh mama balik mun kabaturkeun meureunan. Da tadi mah aya cek Yanto harita. Emang paneh papangi di mana? Di pasar tadi teh. Oh, yang kenaon? Teuing da keur mangulan beas. Meureun jadi tukang panggul di pasar beureun ke beres manggul ka dieu jiga nama. Nya jiga nama neangan tamahna sugan mah. Kan bae rek kitu mah tuh penting bada usaha we. Ulan pika ngalalangur heuh dari ngalalangur teh apan. Adekku basa goreng ku basa kadang-kadang ngeningannya. Mana ingat kejadian baheula pan. Pugu-pugu maraneh teu naon pan dituding maling ayam. Dituding maling lauk. Gara-gara naon cing? Gara-gara nganggur teh. Dah ngasok nyangalahkeun teh udah barudak teh ngalalangur kitu pan sing teu oge jadi kae katuduh. Pugu jelema teh teu hidang lain nu batur nu teu hidang da. Anu nganggur mah geus biasana sok katuding kitu teh. Tong amek da sing nya ge dina henteuna kitu. Urang ngarumasakeun urang teh mumul neangan gawe kitu intina mah. Loba bagawe ngan mumul kitu hungkul. Geus Cek Haji Uri harita bari mukakeun gebyog. Lantaran waktu geus rada beurang, kira-kira jam 7:30 beureun nekar muka gebyog. Budak sakola geus ngabring harita, resep narungguan we mobil elep anu ngaliwat ka dinya
dabuhan sok naik mobil elep atau karena sepeda atau karena motor diantarkeun kudu jadi bapana di waktu beki nyerelek kabeurang kejadian di imah Mbah Somad harita nepi ka guyur di lemur teh pabeja-beja dasar barudak ojek mah heueuh memang kitu na ngabejakeun saeutik jadi aing ngaran beja mah kitu namahan cenah kitu pajarkeun mah ieu gitu padahal mah kudu saeutik duka jeung bari nyana duka nyata duka henteu-na deh beja teh kakocapkeun di pos barudak anu keur galogoreran harita kira-kira masa memeh lohor lah meureunna harita Yanto datang ka dinya milu ngagoler Yanto teh mana teh ngarojeg euy ngaran malolor wae cek Yanto nyir euy nanti mana toh tos ngojek di pasar bogo ge wis meunang duit maneh mah tuh ngojek di pasar mah da urang mah tata di nyubuh urang mah mimitina mangantirkeun neng salwa we biasa langanan bisa bararit maneh toh tapi jeung ayeuna teh geus aya 4 rit meureunnan lumayan we 40.000 lah yang gak ganti bensin pan yang ganti bensin lumayan aing menjadi alariwang euy ngojek nage duh mun peuting mah kumaha nya make jeung hariwang sagala nya ngojek mah ngojek gue da di urang malin teu usum begal ieu lain ku usum begal sia teh to usumna ayeuna mah jurig wah sia mah tosok inget kanu karari itu atuh keur usaha malah usaha masing dilancarkeun we atukeun bae jurig mah masing-masing we da moal anu paeh ku jurig ceuk sia moal anu paeh ku jurig teh buktina nabrak tangkal kai mah modar anger geuningan salah jurig salah maneh ada bonganna make jeung jurig na nemongan jadi jelema anu sieu eta nu nempon ge sieun tah eta sing tenang mun nempon kitu mah lah sia mah maneh we can pernah teteh ngomong kitu teh sia lamun geus pernah mah najis tah teh bakal lumpat Yanto harita nya kakak seuri baturan nu lain oge nya kakak seuri harita Imin harita nu merengut harita lantaran Yanto anu sok nyalah-nyalahkeun ka manehanana wae lain gawe atuh lain ngojek atuh min oh gawe teh sia teh kudu ngojek teh kudu aya bawaeunana sia teh ngojek we aing atuh terus maneh kumaha engke lamun geus ngojek urang tah maneh kakarang ngojek urang deui gitu terus we kitu doang bangsat sia siapa nanaon teh dengekeun ku aing cek min harita kesel ka Yanto kayaan waktu anu geus beuki nyarelek we ka sore bodak teh di pos harita geus marawat penumpang sabantara mau di pos teh eta teh mangrupakeun parapatan pos teh lain pos rona tapi pos teh pos paragi barudak kartem kadang-kadang sok nepi ka jam 1 peuting ngadogoan mobil anu ti kota harita kadinya terakhir teh nya jam 11.30 12 terakhir teh di kota teh jadi barudak teh sok ngartem we di dinya nepi ka jam 1 wae mah kitu bari gapleh itu jeung ieuna kayaan di tengah lemur da rame teh sieun naon-naon di tengah lemur ge jebak di stasiun di gigirna lo bener ragang biasa teh tempat pangeteman mah ngan pedah lain terminal tapi lamun bus eureun di dinya sok lila gitu kaayaan anu geus sore rentang-rentang aya nu datang harita punten bade ka mana terang bumina Mbah Somad oh bade ka Mbah Somad mohon sabaraha urang tiluan ieu teh oh mangga atuh noy der itu tarikeun der yuk kita jeung maneh tah deri tana mid ai maneh apa urang mah geus kitu patrit nu maneh ngeun karunya lah nu kakara menang sarit ewang manda nu antukna eta jalma teh naek kana motor balada teh tiluan hiji ewang samotor ewang nu ongkosna 10.000 memang teu pati jauh tapi memang geus kabiasaanana ongkosna 10.000 geus dipatok didinya jalan sabaraha 10.000-an 10.000-an saurna 5.000 aduh 5.000 mah teu da kapungkur eta menuju zaman Belanda mah mun teh 1.000 perak uang ringit barina oge wah menikot piraku Kang mohon zaman Belanda mah kadang-kadang gratis teh ceuk Yanto harita pangnemolankeun harita ka barudak anu ting polohok noe jeung deri nu ditawar 5.000 salarosna mah Kang di dieu mah da tos sakieu ongkosna tuh tinggal digara palangna harita jalma teh tiluan ngareret eta budak pemuda sigana teh naon teh sigana teh meni gagah tapi heueuh nawar gitu
Oh nyantos satunya. Mohon sok. Slak we nu tiluan harita ngeclak kana motor hiji ewang, Noe, Deri jeung Mid harita. Ararinit tinggalkeun Yanto sorangan di pos. Jalma teh gehel siga we heueuh. Pinawar urang mana teh teh. Cek Yanto harita ku kulutu. Datarain nawar ieu geus pada apal jeung plangna ge gede 10.000 pokona gitu. Dipudeureun saya eta mah. Ajaba mun meuntas daerah eta tamahan jadi 15.000 atau 20.000 ka dituna deui. Tekung Srila nu tiluan harita kurang tekung si non teh heuleut setengah jam geus paralik deui. Gemblag eta jalma euy. Make jeung nawar deui di ditu sia. Nawar sabaraha? Bae cenah 7.000 Kang da caket cenah. Harus kene Kang. Tadi dia mah tos biasa ceng teh bade caket bade penting salengkah ge anger we 10.000 ceng teh Kang aya naik kana motor mah. Pami hayang mirah mah nyalak ieu ceng teh roda pergi baso ceng teh Kang tumpakan ku tiluan dikitukeun ngamuk dikitukeun teh euy. Sia mah tok rupa-rupa wae atuh da. Kesel tuh da aing mah. Cek ende harita. Noi. Oke maneh. Ek nunggu ek di dieu ek meuting anu teh ngalong maneh. Nya ngalong meureunnan urang mah di dieu. Di mana Der? Sarua wing ngerek ngalong. Di mana Mid? Najis aing mah. Geus pepanggihan kamari mah. Si Sarip kemana can ka dieu wae nya? Kakara diomongkeun harita geus kadenge durut-durut cenah motor kadenge ti kajauhan. Tuh si Sarip tuh. Harita katingali Sarip ti kajauhan geus katingali huntuna bodas dawakna hideung. Nyengir we ti kajauhan make helm nyengcle Sarip. Mai motor namanya tara motor Pak Haji, motor nu opat mah nya tara Yanto, Noe, Deri jeung Sarip nya tara motor Pak Haji. Nah mani beurang eta Rip. Aing di pasar euy mantuan heula lanceuk. Panggulan heula ieu beas lah anjir. Lumayan we. Oh paingan sih masuk berang wae ka Haji. Pak Haji tadi nanyakeun mun mah puguh cenah. Mun moal cenah dikabaturkeun puguh-puguh cenah. Harek atuh aing mah ayeuna we hungkul sababaraha poe geus ngomong ka Pak Haji ge bieu. Payahna Pak Haji cenah teh bakal berang wae aing mah minggu-minggu ayeuna mah cenah teh mantuan lanceuk heula. Pagawena kabeneran keur balik kan ka Garut. Gitu. Oh nyatukeun coba. Bener ke mana tuh euy? Ke mana si teh molor di pos atuh ngadaguan penumpang. Menijung ke mana salah. Yang. Pak. Pak antar ke pasar kayaknya tah. Ayo. Yanto harita. Mau ke mana ya tok? Uing lah. Cek Sarip. Oh juga tuh. Sarip anu kakarak benang penumpang harita. Si bapak harita langsung we naik ke motor Sarip. Sarip anu ngingkig harita naik nganterkeun si bapak ngajak ngobrol di jalan. Tadi majang peuting bapak mani nyaho di kieu na. Emang kunaon kitu Pak? Cek Sarip harita. Di urang teh ayeuna bapak peuting tos mandi. Kira-kira heudah-heudang bapak teh kudu balik nguseup. Balik nguseup biasa jeung Mang Dayat sabaraha urang tiluan beureunan. Bapak teh nya balik ka imah. Kira-kira tos magrib lah. Tos magrib. Kemana naon gitu Pak? Tos magrib teh. Nya bapak teh kan balik nguseup capek ngesangnya mani heula. Lauk geus disimpan geus disiksikan ku pamajikan. Da eta mah jang. Dina nu haya tangkal dadap geuning. Nu ditampian eta, nu tukangna aya balong. Nya, naon Pak? Eta mah pas bapak tangah ka luhur, da katingali nu antung-antungan we aya sugan telang layangan naon ceng teh bolas antung-antungan pas ditinggali teh Allahu Akbar. Eta mah kukuncungan jang kuntilanak. Kuntilanak, nu bener Pak. Di sumur eta, di tampian eta. Nya, di tampian eta. Eta bapak teh inget kana naangan. Berelat teh lumpat ka imah teu make naon eta bapak. Piraku bapak lumpat pan geus kolot bapak teh. Sia teh ai kolot malah simasiun gitu sia. Babal sia. Cek sinu di ojeng harita bari nepak kana sirahna Sarip. Aduh, si bapak mah sok tepak-tepak. Atuh da sia mah sok ngomong teh. Terus anu di imah kumaha pan meureun aya budak papa nu parawan teh ya. Bapak ge pan era atuh ulad alid ketempo ku budak segala rupa bari ngajerit. Nutupan kana beungeutna teh. Tapi heueuh ai curugna carang bapak teh meureun nempo. Alah bapak masuk rupa-rupa atuh kitu teh. Lain rupa-rupa aing geus sieun eta teh ngaranna jadah sia.
Nah dari bapak ujung-ujung nyarekan ke abi udah maneh mimitina tuh ya. Cek si bapak harita. Tukung sirilah harita nepi ka pasar cereng dibayar 10.000 ya nggak dibayar nanti. Tamahan tuh pak, alah siap tamahan naon, nya tamahan batu iya urut ngobrol bieu atuh gitu. Mayan yang udud-udud. Ah siap metah tuh tah. Cek si bapak harita beri nyokot keretek. Rugus gara repeng teh keretek teh. Ya tinggal 2 deui beunina padahna teh. Sarip ku tiba nyengir we cekes diudud harita. Rokok teh harita diseungeut. Hari-hari we sarip mata raya boga kaeran naon penting mah dibere diudud ku sarip geus pasti bakal kitu. Sedengkeun sarip harita anu geus nganterkeun si bapak balik deui. Waktu anu geus nyedek harita ke sore. Kira-kira sabada maghrib. Barudak ojek harita anu ngarariung we. Aya genepanana teh di pos teh. Bari gaple, bari ngadaguan mobil anu ti kota we sok biasa bulak-balik nyata bangsa beus, elep jeung sajabana. Reg harita mobil harita eureun mangrupakeun mobil elep. Priyak barudak teh harita nyalumparan. Gaple nama disimpan we dina palupuh ti dinya. Nuduhkeun ngajak. Ojek. Teh ka mana? Mereka Pak Somad. Oh, Pak Somad. Ayo tuh. Sabaraha urang teh? Duaan. Cek parawan harita jeung ibu-ibu. Saterusna Benang Kuyanto jeung Noe. Nu lainna harita nganterkeun ka nu lainna deui. Eta tukang ojek teh nu nganggur teh kur tiba hiji we. Nya etana Deri. Deri nu teu kabagian penumpang. Tapi dina teu kabagian penumpang teh sok dibere rokok ku barudak anu geus nararik. Lamun aya teu kabagian teh sok dibere rokok atawa duit 1000 ewang gitu. Jadi ameh walatra di dinya mah sarua barudak teh. Balalager. Jadi nu teu narik jeung narik oge sok mareunang duit we nganyeun pedahnya kitu meureun aya nu narik mah lumayan duit nangan anu teu narik mah nya kadar pamerean we tapi rokok masih beuh we anger gitu. Bade ka Pak Somad cek Yanto anu keur ngajalankeun motor harita anu teu pati tarik da jalan oge karihal. Mohon. Itu saha ibu sanes? Itu rerencangan. Cek eta budak ngora anu lumayan rada geulis eta budak ngora teh. Ngan teu geulis-geulis teuing we. Katepin teu goreng patut teuing gitu. Sedeng eta budak teh. Emang sering ka dieu teh? Ya lumayan we. Pas aya 3 kali sengina teh. Oh. Sae nya Pak Somad mah. Mohon. Cek eta budak awewe semua era ditanya ku Yanto teh sanajan teu padu beungeut atanapi teu pateuteub oge. Sabab geus kanyahoan nu kabahya, nu kabah Somad geus pasti bakal menta ilmu, mun teu ilmu pelet, ilmu paragi dagang eta apalagi naon we. Sabab Bah Somad teh spesialna mangrupakeun ilmu pelet gitu. Jadi loba we bungbeng nu kadinya teh awewe lalaki, aki-aki ge aya nu geus marongkol kadinya teh. Jigana mah mun meunang ilmu pelet langsung paeh jigana aki-aki mah kitu biasana. Noe anu teu jauh beda harita Noe oge da ngajak ngobrol we ka ibu-ibu. Ibu tos sering ka dieu Bu? Ibu mah aya panginten aya 2 kali mah ka dieu teh. Sareng ayeuna 2 kali oge. Ieu oge kaleresan tuh si Neng itu ngajak bade ka dieu cenah kaleresan wah hayu ceng teh. Ibu di mana kitu? Abi masuk di ditu di Malangbong. Aning tebih Bu. Buku ge. Oh gitu. Atuh nginep di dieu mah nya pinten ieu yakin ka dieuna Bu? Biasana ge sok nginep ibu mah di dieu dah. Nginep. Oh gitu. Cek Noe harita bari nyabak kana kadona. Geus pikiran teh lamun nginep di dinya teh sok jadi goreng keur Noe mah. Sabab loba kajadian. Nu nginep di dinya mah geus pasti. Aya ikan mas meureunan di dinya gitu. Nu dihajar ku Bah Somad. Kebenaran Bah Somad teu boga pamajikan pandukun teh. Yanto jeung Noe nu antukna nepi ka imahna Bah Somad. Harita Noe harita kegeroan. Bah. Bah Somad nu geus apaleun deui sok kegeroan kitu mah nyaeta Noe tukang ojek. Naon Noe? Ieu Bah. Ibu-ibu pasen. Cek Noe. Noe mangaja gegeroan kitu teh Bah Somad sok mere lumayan we. Ka dieu heula Noe. Jeung saha?
jeung si Yanto bah. Oh nya ka jero heula ka dieu. Yanto jeung Bano jeung Noe harita ka jero. Kek Yanto diuk harita dina panto dina daun panto nyarane. Sedengkeun Noe harita diuk deket tihang. Dengan eta dua awewe harita nu arepek. Bu ibu katingali mun di demplon bujurna teh harita katingali. Sedengkeun si Bah Soman si kanu geus apal jeung ngarti ka ibu-ibu eta geus wawuh we. Wayah kumaha ti malang bong geuningan Bu. Cek Bah Soman harita. Tadi teh budua pugu ge. Geuning telat ka mana heula? Ya kebubina si Neng heula. Oh. Nyakeun tenang we atuh nya. Cek Bah Soman harita. Anu geus yakin cek Yanto jeung Noe mah Bah Soman bakal menang gedang dina waktu harita. Lantaran aya dua mojang ataupun dua awewe anu kadarinya nu nya lain parawan kisarada karolot we dua dena ge. Kan pedah jiga apa? Nu hiji mah memang ora keneh gitu. Geus dahar encan yan. Noe. Encan bah. Cek Noe harita. Dari lajuk tuh di dapur tuh. Kebeneran aya oleh-oleh cenah tadi ya ti aya urang Bandung nu ka dieu tiluan tadi. Oh, aduh nawar Pak, nawar ojek teh. Ingat nawar sabaraha. Nawar 7.000, nu hiji nawar 5.000. Aduh, aing meni keheul aya ngakeprek we. Yakeun bae nawar mah. Hargana we bejakeun. Geus hargana sakitu. Jog dareula geus lah. Antukna Yanto harita ngararingkig we. Ka dapur geus biasa kadinya teh geus lah, geus langanan lain sakali dua kali ataupun malahan Bah Soman teh lantaran aya barudak ojek anu daek kalantirkeun eta pasien kemaranehanana. Yanto harita nu camuilan dahar aya daging itu jangan dirarad we kabeh harita. Ngan pedah henteu dibeakeun mana bisi Bah Soman hayangeun gitu. Antukna sanggeus dahar barengkek harita beuteungna marelendung ka hareup. Lempangna ngagarayang we jiga gaang harita. Darariuk mararanyun weh. Kunaon maneh mararanyun lain dararudut gitu. Aun aya mah udud bangan pedanya kitu we da rieueuh mah teu da nya kapaksa we manyun. Geus dahar mah balik we tu ka ditu make jeung mararanyun di dieu. Teu genah ka tempona ge. Nya kitu bah mah genah ningalina anu manyun mah bah nu geunah ka tempona nu udud pan. Cek Noe harita bari ngaret ka Yanto. Yanto anu direret harita nyengir we. Lah maneh mah tah. Cek Bah Soman harita bari ngaluarkeun rokok kur tinggal setengah deui kretek harita. Nuhun atuh Bah. Ari ieu na jeung beli rokok moal nyebanya. Nya sia mah nyatu, nya dibere udud, nya menta duitna lah. Ampun teuing tah. Bagi dua. Cek Bah Yanto harita bari mere 10.000 harita. Atuh ting calengir barudak teh duaan. Ibu-ibu nu tadi oge jeung nu ngarana harita nyengir ningali tingkah tukang ojek gos kitu mah. Yanto satunya geus harita nu duaan ngaraleos Yanto jeung Noe harita beuteung geus seubeuh duit meunang rokok meunang ngan pedah henteu baseuh we manehna mah dah heueuh lain bagianana. Sedengkeun Bah Soman harita neuteub seukeut ka si ibu-ibu anu katingali mutel eta si ibu-ibu teh. Aya naon deui nu kamari atos dilaksanakeun? Atos pugu Bah. Kumaha salaki urang teh ayeuna? Alhamdulillah Bah. Alhamdulillah naon? Ya alhamdulillah kalah bagi salingkuh pugun kamari teh. Ya kasalahan jika nama. Sakumaha anu diomongkeun kapanan kamari kan kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu. Dilaksanakeun teu. Nya eta kapanan leungit Bah di jalan. Lain salah abah tuh mun kitu mah leungit di jalan mah. Nya eta mah ayeuna ka dieu teh nyungkeun deui kitu. Nyunkeun naon? Nya nyungkeun naon we terus deui ka dieu mah. Cek eta ibu-ibu meuni centilna karan katingalina teh. Sedengkeun Bah Soman harita neuteub peringut-ungutan. Ari Neng ieu kumaha? Icalanana saya ayeuna. Nah kitu we Bah. Icalan mah nya lumayan lah. Aya kamajengan tibatan nu kamari kitu. Nya. Tos disimpen dina handapkeun meja paragi icalan gitu. Atos Bah nu isim teh. Oh. Atos nya satosna disimpen teh. Ya lumayan Bah aya peningkatan lah gitu sanaos henteu ieu ageng. Nya. Pan moal langsung meureunnan.
komo ayeuna ditimpah sakali deui mah geus yakin we pokona mah bakal murulul siga si Raru teh. Ceuk Bah Somad harita geus ngajanjikeun kawas kitu. Bah Somad harita panonna meleng we ka nu ngora harita. Geus katingali klet teh Bah Komad harita. Letahna ge lalel Bah Komad. Bakat ai Bah ningali nu ngora masuk kitu Bah Somad mah. Letahna ge lalel duka teh lamun urang Tanjung Priuk kitu teh. Bah Somadnya yang jeung dieu urang teraskeunana ya.